Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Ayeuna teh bet dinu komen-komen basa ke parodi. Seueur nu komen. Komen kumaha? Komen teh bintang tamunan nyaan atuh. Emang anu kamari teh nyaan? Nu kamari mah eta mah aduh hapunten pisan Kang Okang Yayan benernya diparodikeun hapunten. Aduh hapunten pisan Kang Yayan. Ayeuna bintang tamunan nyaan. Nyaan. Saha nu ridoeun diduakeun ditilukeun. Aduh eta mah geus TikTokers mah pasti apal. Pasti apal atuh. Di balik anu aya nu kieu geunan bet. Demak ding ding. Jos. Oh, pasti Eta teh saha sih aya wae gitu nya. Heeh. Sosok eta teh aya wae. Aya wae eta dina Sosok eta teh asa teu asing gitu asa tah. teu asing. Terngiang-ngiang. Siap. Terngiang-ngiang. Langsung ah panggil wae gitu. Panggil wae. Ieu teh sosokna teh aya saha cing? Kang Jupri Dirig. Nah. Assalamualaikum, Kilat Bajra TV. Waalaikumsalam. Kumaha darana? Alhamdulillah, Kang Jupri. Alhamdulillah Kang Jupri. Aya naon ya? Reuas sih teh tuh. Ieu teh sabarana mah seueur nu komen cenah ieu teh saon. Komen. Di balik ieu teh saha sih eta teh asa aya wae gitu Kang Jupri. Mun. Nya mohon. Ieu teh sosokna pemirsa. Tah ieu je. Iya. Geledegan ayeuna mah. Bungkeulekan. Bungkeulekan ayeuna pemirsa. Iya mah asli pemirsa. TikToker mah pasti tos teu birek deui lah. Heeh. Teu birek deui. Biasa Kang Jupri Dirig. Aya naon ya? Reuas ieu teh tuh. Ai Kang Jupri teh meuni ayeuna teh nuju viral. Mohon deres. Pertama teh emang tinu TikTok atau napi tika pungkur kanu seni ieu teh. Sanes tina awalna tina TikTok sanes. Nya awalna mah tina seni kapungkur. Tina seni. Mohon Seni. nya tina ieu calung. Oh, calung. Mohon kapungkur teh ke pamit telepat mah tahun 88 miti terjun kana seni teh. Wah, ke seni oge nya? Nya menuju SMP lah. Oh, SMP. Oh. Can lahir. Nya Ai. Lahir. Cino SMP masih nanaonan tah? Menyogeusik. Nyogeusik. ujung Kang tanu. Jupri mah tos nyanyi calung. Heeh, kapungkur teh menuju SMP bentuknya di sekolahan aya ngayakeun calung gitu tah. Jadi Eta bakat ngiring. nanti tos Mohon. ieu dialitkeun Nya. Nah, terjun kana calung di sekolah. Dugi ka nabuh, sering nabuh gitu tah. Kelakan. Nabuh kapungkur sabaraha tah? Hari kapungkur mah da nya nuju alit kan nya di kapungkur teh. Nya biasa we Kang jajan hungkul kapungkur mah. Jajan hukul. Nya, kadang-kadang teu dibayar. Waduh. Oh, Teu dibayar. Dibayarna kunaon? ai baheula mah kunabeug ge atuh urang teh. Nya bener. Para tampil ge. seniwati tah. Ulah waka ieu kudu penting mah ieu heula. Nya urang teh ulah janji piduit teh Tah, mah oh, gitu. paling masalah piduiteun kitu Penting nya. mah pengalaman heula. Tah eta. Gitu. Ieu Nya. ilmu ya, ilmu. Ilmu kadeda. Ilmu. Tahun Gitu. 8 seberapa Kang Jupri? 88. 88. Ya. Mulai merintis di grup oh berarti tacan kanu pop Sunda. Teu acan. Can terang-terang acan pop Sunda nu kumaha. Terang teh awi eta calung nakolan calung. Ya. Pertamana emang langsung kanu nyanyi, Teu acan. Kana nakol heula. nakalan tukang kendang. Sanes. Calung penerus baheula mah. Nah, ge masih Billy kayak aya nu teu apal, penerus teh naon? penerus calung sok aya nih melodi. Calung kayak melodi nu kadua penerus. Oh, jadi calung teh aya berbagai macam. Iya. Berbagai macam jenis gitu. Berbagai makan jenis. Maksudna ki aya 2 rupi gitu nya. Melodi sareng penerus eta we. Kami ku Iya. kecrek gitu kapungkur mah. Oh, kampung gua mah ngasa ukur tatakolan hukul. Iya ada namanya di sekolah gitu kan ti guru. Abi ngiringan we gitu dah resep gitu tah. Tah dugi ka ayeuna. Resep kana seni teh gitu. Anu seni eta kapungkur pasti nakolan calung kungsi teh Kang Jupri. Efek teh kadon sirah gurunan di takol. Ento atuh. Ento ngan ai salah mah ya wae gitu. Salah mah aya Namina wae. kita diajar. Ento tuh. Karena sirap guru. Alah. Nah, ieu teh duaan we geus aya namina.
Kang Cino. Oh, Kang Cino. Iya. Abi Kang Ibet. Oh, alhamdulillah. Tuh nya urang teh tiasa petepung Ya, labu alhamdulillah. Silaturahmi. Silaturahmi ya Oh. abi teh ngahubungi Kang Jupri teh. Nah. Ieu teh nu Wah, mana? pisan. Schedule-na padet. Oh, biasa nu sibuk. Lagi sibuk ayeuna. Rada legek seutik. Tapi alhamdulillah ayeuna aya waktosna tepat Alhamdulillah, Kang aya Jupri waktos. umurnya. Neme wih tuh. Neme wih manggung abdi tuh kulimis kene. Kulimis kene. Juga teh nembe adus ieu teh. Lain, anas gugurudug cek indung budak teh itu aya tamu sanon. Lah ieu piduwiteun cik teh. Pepek teh lain. Oh, anas gurang kieu. Urang teh kana piduwiteun maningnya. Nah. Gitu. Tah gitu. Tah, kitu Hejo. kudu gurang hidup. Tinggal ngatul Kang Abi teh. Mangga teh Jupri. Dan biar tuh ya. Mangga. Ieu teh terus saminggu kamarinya akan bae da ieu mah. Da. Da apa Giung kene ieu. Eta teh sareng sagrup atanapi berbeda-beda grup soalna abdi ninggal teh dinu video-video asa benten-benten gitu jalmi grup-grupna teh. Mohon. Ai kapungkur mah nuju SMP nya sagrup. Didinya urang teh kitu nya bering ka itu jeung barudak eta, kadi jeung budak eta. Tah kade ka dieu abi ngabangun deui grup calung di Lemur jeung barudak teh. Nya. Ngadirikeun abi ge di Lemur. Masih kene nakolan teh acan nyanyi. Teu acan. Kan kitu ngasuh barudak kadugi ka jadikeun hiji wadah, hiji grup kitu nya urang teh. Dugi ka nabuh ke panggung ieu alhamdulillah gitu. Aya wae pokokna mah tah. Dugi ka ngaraosan dibayar baheula mah caritana teh gitu. Atohna. Atohna Atoh eta. atuh dibayar. Oh, sabaraha cik dibayar baheula? Sabaraha mah? 2 batang ewang. 2 batang ewang deuleu eta. Heeh. Tapi sakitu oge jadi ngarasa bangga. Nya. Lain bangga deui bunga. Bunga ke giri-giri urang teh menang 2 batang ge. Heeh. Tah deui ka dieu naik urang teh kitu 25.000. 25.000 dah. Tahun sabaraha mah? Eta teh pamit telapat mah 2.000 hiji. 2.000 hiji 25.000. Tapi intina mah pami bade sukses banyak ulah waka kanu materi heula. Ulah waka omat, ulah Ulah waka na waka. materi. Pengalaman we urang teh heula gitu. Nah gitu. Karena pengalaman adalah guru. Nah, Naon sih? Bahasana teh bahasana. Bisaan ya pisang lah. Heeh. Ninggalin Google ya. Ade. Ninggalin Google. Gitu pajarkeun teh. Tah kitu dugi ka 25.000 menang bayaran teh. Tamah cangkedong baheula mah. Cangkedong. Cang bilih anu teh terang Bilih kan. anu Cangkedong teh naon tah? Urangnya teh apa? Kumargi ayeuna mah zamanna zaman milenial. Enya. Cangkedong teh naon tah? Tah apal cangkedong? Teh apa? Mun ayeuna mah berkat. Oh, Heuh. berkat. Naon? Nu jerona teh naon? Dikeresekan yang Supermi, Indomie. Har, Hmm. mang panyata nu kitu teh nu tali hungkul bare cangkedong teh. Lain, tinu hajat di bere. Hajat jadi bere. Pemburu berkat. Oh, pemburu berkat. Pemburu berkat. Tah, nu kitu disebut nama. Cangkedong. Eta teh namanya cangkedong. Cangkedong. Cangkedong, tah, pemirsa, Mun ayeuna mah sudah berkat. hafal. Berkat jeung cangkedong teh tak kene tak kene. Sebenarnya mah Gitu, tah. nganggap cangkedong. Tah 25.000 teras gitu tah. Kapal ide dia 2 tahun sabaranya. Rame pop Sunda tah. Tah, pertama-tama saha tah Darso apakah Jadi inspirasi. ieu na Kang anu Jupri. pertama munculna teh? Ya anu sidik mah pasti Kang Haji Darso. Haji Darso, Eta almarhum. guru urang sararea eta mah nya. Nuhun. Kang almarhum gitu. Terus ninggal deui ka ieu Kang Yayan. Kang Yayan. Nah, di kapungkurnya sareng Kang Yayan. Kantor sakat kapungkur nuju Sari Jadi. Nuhun Kang Gitu. Yayan. Oh nya. Nya kapungkur teh. Biasa sok ngenong di Bumina gitu tah. Purah ngepung beurit. Baheula teh. Gitu tah. Kang Yayan pilih bade nostalgia ieu Kang Yayan. Nostalgia. Pastilah. Mudah-mudahan nonton ya Kang Yayan dulunya. Oh, baheula ngepung beurit tadi Sari Jadi Kang Yayan. Sok. Bisa ngepung berit gitu. Oh, ngepung beurit tah. Di sate teh berita. Ah, nyantor dipiceun atuh. Tah geus kitu teh nya, moal baheula teh ah rame pok Sunda ye. Ngajaran urang teh nya abdi simpuring kitu nya. Kana ngalagu pop Sunda, salagu, 2 lagu kitu tah. Tras dugi ka anu nya nu orang manggung abdi teh. Grup ieu kersa teh ayo cina. Can milari hartos tapi kan piduit kitu nya. Mangga we ayo tuturkeun we neangan pengalaman gitu tah. Pengalaman. Ke grup ieu mangga gitu tah ngiring gitu tah. Ke grup ieu ayo gitu we
mata bring ka ditu, bring ka dieu. ada ai hirupna seni mah ulah dina hiji wadah urang teh gitu ulah di jeung grup eta we ulah maya kamajuan Oh iya. Jadi realisasi lah. nya Nya. gitu mun ku zaman ayeuna mah naon ning Bener tuh realisasi. Jika nama bener. mun ku zaman ayeuna mah naon ning ulah ieu teh nanti ngaranna teh urang teh ulah ka ditu ulah dinu hiji ieu Kudu Naon, monoton lah, ulah monoton gitu. Ulah. sanes jadi urang teh kudu kumaha nya Cangkul. Cangkul. Lain eta. lamun Ulah urang nama hewan. lain eta lah ieu Berkaki dua. bisa jadi. Nah, mun ayeuna mah zaman ayeuna ning zaman canggih teh naon bahasa teh lah urang teh ulah ulah cicing di hiji gitulah nya pokona namanya. Naon sih ngaranna teh? Ulah kueuleun. lah ulah ngotok ngawok di Tah ngotak ngowok. Naon tah ngotak ngowok. ulah ngotok ngawok di dinya urang teh kudu liar dina Kudu sedih mah liar. gitu tah dugi ka kapungkur abdi ngalaman dibayar ku trompet Ku trompet. ku trompet Bisa gitu Ke tahun baru jika namanya. baru jika lain trompet tahun baru trompet jang penca Fungsi. Gitu. trompet kumis teh anu kumaha nu panjang. Nya da penca Gitu. Oh, anu. Gitu. Oh, gitu. Fungsi tahun sabaraha teh teh nuju manggung di Cililin. Cililin. Nah, Cililin. but bisa dibayar ku tarompet. Ya tak duka abi teu ngarti. Jigana nu hajatna Tukang pabrik tarompet. tarompet. Jigana mah. Da jeung nyana tukang tarompet. Tuh. Jadi kieu beres acara ieu. Ceuk nu bukan teh. Oh, wayahna euy da moal dibayarna. Ngan ieu we kudu ku tarompet kan bae. Ya kan bae cing teh urang mah ku tarompet teh da resep. Jadi ku tarompet. Rezekina tarompet. Oh, Iya. tapi dugi ka ayeuna aya keneh tuh. Aya keneh tarompet. Aya. Oh, bener. Tapi da bisa manteu. Bisa mantep. Pakai pajangan. Tapi kenang-kenangan. 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 Anu masihan kapungkur Kakang Jupri trompet biasa komen di Biasa komen. Kang Aji, Biasa Cililin. ngirim tarompet deui. Heeh. Bisa gitu kurang halus. Menang ieu geus goreng. ngan ulah dugi karena beli tukang seeng. Dibayarna ku tukang Gus Seeng. Oh, pasti. Bener-bener. Ya. Tah, Jeung ulah di tukang naon? Di tukang baso. Jeung baso mah ngeuleung. Bahasa mah Warnanya. warna. Oh, bener. Coba ya tukang coet. Dibayarna ku coet. Heeh. Lamontan. Lah, sama wae. Tidinya tos mulai manggung-manggung. Manggung. Iya. Tapi kan pasti nanjak turunan Kang Jupri tah. Oh, nyonya tuh. Berkembanglah zaman ayeuna kumaha sih tips-tipsna ayeuna kanggo para seniman anu narbe diajar gitu. Mohonnya kieu intina malah ka para seniman seniwatinya ulah bosan diajar lah, latihan. Gitu. Kang Jupri oge masih kena latihan. Latihan atuh. Wah, bener. Nu senior oge latihan. Anu senior oge latihan. Latihan. Udah. Kabeh ge latihan heula. Tanpa latihan mau jadi tah. Bener. Mau bisa Bener. Jadikan kuat dina seni mah teh aya nu jago. Kabeh ge dialajar. di alam. Iya. Gitu. Di atas langit masih ada langit teh. Tah Iya. gitu. Tah Kang Jupri. Kinten-kinten aya picaritaeun teu kanggo ka para seniman seniwati nya pengalaman Kang Jupri gitu. Selama nabuh-nabuh panggung ke panggung teh. Bicarita pikasirieun gitu. Pikasirieun. Pikasediheun, pikasebeuleun, mangga. Anu pikasirieun mah ieu ke nuju di Lembang ieu. Di Lembang. Lembang. Di Orang Lembang. komen. Mohon. Abdi teh nya barudak teh nuju prung main gitu nya. Abdi teh teu kiat. Ka zaman abdi teh. Ka zaman. Miceun. Nya. Nya. Ka zaman ya abdi teh. Barudak mah tos der. Aya sugan teh artis Mataram miceun. Sami wae da wae. atuh. Osok atuh sarua. Nya manawi. Tah. Barudak mah nuju der kitu nya. Abdi kapungkur teu MC-an teu. Iya. Teu. Caritana mah lah bintang tamu. Aya bintang Yo, tamu. Jupri Giridi. tah. Jong abdi teh kacai we. Kacai. Da malum terus keberengsang gitu nya. Nya sih. Pas sabaraha menit gitu tuh. Dipanggil abdi teh. Keur dicaikan Ku dicai teh keur ngahangkeutkeun. Heeh, pikasieun teh nya ku ngahangkeutkeun.
dipanggil abdi teh, Kang Jupri. Dah. Abdi itu turubun teh. Berarti posisi eta di Candi Sapatu. Borara. Nuju nyalse eta gini dah. Murah mah bari ngahayal gitu dah. Sok ngahayal Bari sabatang. Ger genah kurang. Kang Jupri atur wah ding. Sat. Ding gitu teh. Wah, malah mah kos kaki sabelah teu kapake. Pas naik ke panggung, iyo nyingsan sabelah. Teu sadar tuh, aduh, cangkong nyanyi gitu tah. Posisi tapi nyiksa sabelah ya. Nyingsan sabelah eta tah. Paingan si teh kabeh barudak radio sareurehat. Airet kan iyo nih. Eta anu pikaseureun mah. Tapi jigana, tapi untungna geus ombeh eta. Oh nyato satu. Tos ombeh. Hilap deui eta. Udah baheula. Bisi can omeh. Alah eta tapi kasirian harita Aya wae tapi pengalaman panggung ke panggungnya. Aya wae sih. Nya nu pikasediheuna aya kitu tah. Pikasediheuna kumaha Kang Jupri? Papunggur teh keur ngadeblok abdi teh tilu tempat. Tah. Sakedap bila aya nu teu ngartos ngadeblok teh. Kurang teh apal. Naon ngadeblok teh sok? Teu apal. Naon Kang Jupri ngadeblok? Ngadeblok teh jadi 2 tempat. Jadi panggung ieu ka panggung ieu. Oh, itu teh ngadeblok. Ngadeblok. Tah ngadeblok. Diteleponan abdi teh. Ieu di mana keneh? Keceritaan beres, tidur nelpon. Di dieu keneh. Kecan beres. Buru saya berang gitu toh ya. Nya. Agi urang teh. Tah beres nu panggung ieu, di teh langsung honyelah motor. Ka hiji Bitu ban tah eta nu mah sedihna mah. Ngadodorong. Mulus wae. Nya. Bitu ban. Aing geus direret teh deh kana bensin. Kosong bensin. Aduh. Nya Bitu nya bensin kosong. Nya Eta mah pajak sedih dibayar. Nya remna. Sedih eta ku ngadodorong. Sepion yang Heeh. Urang tadi ke ya we kan bae. Eta nu hajat nu sebangkeun geus teleponan. Di mana keneh Kang? Di jalan. Nya urang teh Bitu. Eta sedihna urang aduh. Eta mah sedih pisan. Ku ngadodorongna sedih teh kitu nya. Ka tukang bensin jauh. Nya. Tukang tamal jauh. Eta sedihna teh. Mun mah ngabobeurkeun kana motor teh. Tah, eta sikulasi teh. Tapi urang teh sabar we da kumaha. Tan banting kudu hajat dicarekan kan bae cinta ada kumaha. Soalnya penonton mah teu terang bade aya tambal teu terang bade botol ban. Teu terang bade aya pokona mah hayang ninggal penampilan perform. Teu terang bade Kang Jupri nuju aya kumaha pokona mah panas tiris gitu. Pokona mah penonton mah teu hayang apal. Iya, penting mah. Pokona kudu we teu nyaho boga hajat deuk gering deuk cilaka atau ada kumaha nya gitu. Mun ieu mah profesional. Gitu tah udah profesional. Masa milenial profesional. Gitu tah eta lalakon teh gitu. Berarti kumaha lamun kieu misalkan Kang Jupri rujuk panas tiris ya, tapi aya jadwal. Nya abi mah tapi udah sok mangsakeun udah profesional teh apa? Gitu. Kopona mah penting mah aya di tempat. Katingali kudu hajat deuk gering kumaha, aya kitu mah nu boga hajat geus nyaksian urang. Gitu. Oh, berarti kudu di sisi muat kan wajat. Oh, cenah kan wajat. Udah di sisi muat ge. Ai katingali bungkul kan. Oh, cek wajat teh gering. Assalamualaikum. Ya umpamana gitu nya. Tapi alhamdulillah gitu nyai keur ai panas mah kungsi gitu nya. Da terjadi masalah sih. Lancar-lancar saja gitu lah. Kudu profesional. Heeh. Mana tuh leueuh teh aya tuh aing. Eta yang didodok mana bet? Jodok. Jodok. Heeh. Kang Jupri. Ya, kumaha? Pas begitu abdi ninggal pertama di TikToknya kanu YouTube. Pas di YouTube beki dalam teh video-video teh geuningan tos seueur. Model bangsa single tos aya. Aya, mun karesan aya. Nyai seueur teuing mah henteu gitu nya. Ngan aya we gitu. Engke linkna pokona mah aya di deskripsi. Pas abi sakola keneh ge sok ngadengikeun abi mah lagu-lagu Mang Jupri. Lagu-lagu Mang Jupri teh. Sok ngadengikeun aslina tah. Nu nyandung.
nya nyandung Ngandung. Eta Aya nyandung. populer pisan eta mah. aya nu mun pan biasa masuk duet lagu teh tiluan teh naon disebutna teh Triwet. triwet Trio. trio atau Kan triwet. dua trio triet. Trio yang bener trio. heeh trio tah aya namina teh depetot The Petot. heeh Tak apa? sareng Kang Adeng adanya Kang Adengnya. Kang Adeng Leor Ada yang leor. Dani Suara Ada nih suara. Abi Kang Jupri. nya judulna teh kudu kawin Kudu Kudu kawin. kawin. Lingnang kayak aya di Mohon. deskripsi. Lingnang aya di deskripsi. pamit telepat mah ciptaan Kang Juyeng gitu mohon anu ada mah kudu kawin eta Kudu dicapai kawin. Aslinya eta geunangan Mohon. laguna. kudu kawin oge Kudu sareng kawin. Oh, lebah deka Cimahi. Eta. Angkot Cisarua. Ya, eta. Masa keur itu mah kan Kan saya mah sedih lagu eta mah. nah sedih kumaha Bila aku naik angkot ka Cisarua ka mana? jauh-jauh teh buka dulu. lagu eta oh, mah bukan dulu di sarua gitu. lagu Teu Mohon. boga cerita ya lagu eta teh. Kumaha? Pernah boga HP. HP na teh bisa diisian lagu. Heeh. Lagu na teh eta hungkul. Oh deui Eueuh deui Naon, lagu non The Petot eta kudu kawin. Di berena teh ti Cino Oh, menang Bluetooth. ngobrol tuh. Heeh. Pedah naon memorina ngaseutik. Marina yang saeutik masa keur itu mah laguna teh eta we hiji. Diputer ka eta we. Diputerna eta. terus lagu ieu non Bujang Lapuk Bujang Lapuk Iya. aya lingnang ke di Bujang Lapuk deskripsi. aya linkna. Neng Dewi gitunya Neng Dewi aya lingna. terus sabaraha ieu nya lumayan we kitu lah nya Mohon. hari labdi lah sapalihna mah Tapi abdi asa lagu ieu Kang anu rada nineng mah. Ieu mun percintaan bet. Percintaan. Ieu karasa pisan kanu hate. Lagu naon sih? Nu kieu. Urang janji setia. Nah, gitu-gitu. oh eta hiji janji Satya nu duet eta mah Eta sang saha Kang? sareng Teh Rosi muhun Teh Rosi panggilna Mohon, ledang. komen let. Komen. Teh Rosi Ledang muhun eta Ledang. mohon eta ada ses ayeuna nama janten juru hias Juru hias. mohon ngan hanyakan cara mere job Kode keras. Kode coba keras. ngan sakali-kalina Kode keras. apunten Teh Rosi ya tak itu mohon pengalaman teh Pengalaman puana mah Semen Seniwati seueur-seueurkeun pengalaman. Pengalaman. Mohon, eta keun masalah non teh artos manuturkeun Royalti. nya Eta mah rezeki Kang nya. tah eta rezeki lah Ayeuna mah kieu we Kang Jupri. Penutupan kesimpulan anak kumaha sih tinu seniman ieu komo ayeuna dinu kondisi nya kitu teh geuning Kang Jupri nya kondisi teh ayeuna teh urang teh serba dilarang gitu. Kumaha tanggapan Kang Jupri sih ayeuna? nya abdi ge nya hawatos gitu nya ka para seniman ku zaman kiwari zaman Covid ieu gitu mudah-mudahan malah sing engal musnah gitulah terus teh aya Amin. Amin. nah gitu oge ka para seniman seniwati painten ulah bosen-bosen berkarya teras jeung saterasna dugi ka sukses sakitu we teh abdi mah jeung teras belajar lah geus Tah. gitu tah eta Teras intina. belajar. Mohon belajar. tong bosen gitu pami hoyong majeng gitu Tah. gitu we teh abdi mah gitu ka para seniman seniwati khusus gitu gitu Dangukeun. Gitu cenah para seniman seniwati. Oke pamirsa Kilat Bajra TV. mohon Oke Kang Jupri, Mohon. dik hatur nuhun pisan Hatur panggilan nuhun tamunya. sami mohon Hatur nuhun pisan Kang Jupri. kade ulah bosan-bosan yang ulah mati Siap. mohon Tah ieu geuning sosok teh Nah ieu sosokna teh primirsa. Mung sakitu wae panginten di Kilat Bajra TV. Hatur nuhun pisan kanggo Kang Jupri, hatur nuhun kanggo Kang Ibet, Mun. hatur nuhun kanggo ka tukang cilok, ka tukang baso. kesade di San ka Mbak saya teh penyanyi eta. Eta nu tiung nyengsol. Oh. Nya. Dia nyanyi soal. Pokona mah Eta kasadayana. nu teu make calana oge. hah Anu eta. Patepang deui di CS Cerita Seniman Kilat Bajra TV. Oke. tong hilap baraya kilat baca di subreknya tojos locengna kade tong hilapnya tip Ya